ila hadrati khususan Nabiullah Khidir alaihi salam waliyat dimalkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekhatul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa ila ruhi khususan Kiai Haji Muhammad wa ila hadrati khususan Kiai Muhammad wa ila hadrati khususan Muqaddas Jalil Al-Qaid Ghafarallahu dzunubahum wa sallimu alaihi bil barakatuh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu di pasal eta pamisah pasal sahiji. Al-iftaru ari buka puasa. Aladi. Kalau di layar turu. Eta mana? Aladi. Aladzi layap tiru. Salah. Ari perkara anu teu ngabatalkeun pasal terakhirnya mimma tina satengahna yasilu mimma tina perkara yasilu anu nepi ieu ma mimma tina setengahna perkara yasilu anu nepi ieu ma ila jawfi kana jero beuteung kana bahang supana beuteung dawa kana bolongan ling-liangan gitu. Sab'atun eta ayat 7. Aprodin ma yasilu ilal jawfi kahiji barang anu nepi ila jawfi kana bolongan kana barolong atau kana beuteung kana ling-liangan binisyanin kusabab poho awajalin atau bodoh au ikrohin atau dipaksa wabijaryani yang kusabab nalag neureuy nalag rikin ciluh bima asna'ihi antara huntu
Wakon ajaja padahal apes itu jalma an majihi tina ngaluarkeun nyebretkeun anak tina nyiduhkeun anak urang li udrihi kusabab udur wama wasola jeung katilu perkara wasola anu nepi ieu ma ilal jawfi kana lingliangan kana bongkolongan kana bahar naon gitu. Wakana jeung ayana eta perkara gubaron kebul baro kebul gubaro torikin ke kebul jalan karena motor ngabuburit ngabuah batal teh gitu. Kayak aing atawa calangap aya reungit asup lak reungit batal teh gitu. Wama wasola jeung kaopat barang anu nepi ilaihi kana bolongan kana lingliangan kana bahang wakan jeung guru balata eta barang guru balah kebul peledug kebul dakikun tipung kebul tipung ada tukang meresan tipung pan ngebuah nih kan mulak kumaha eta batal gitu ya kan awadu baban atawalaleur toiron muhiber onahuhu atawa sabangsana laleur wallahu a'lam ari Gusti Allah a'lamu eta anu ninga bisawabi kana benerna. Terakhir teh sakitu tah nama kalimat bahasa panutup pengarang kitab Syekh Salim. Segitu we lah tulis nama. Salom saya jalan. Ya mohon mangkat jam 7 dugi ka ditu 9:30 jadi itu pada duhur dugi ka ditu 3:30 jam 4 yang ada jalan Cililin Cililin rasa guling dia mohon belum saya jam kamari beres roes nyareskeun perkara anu ngabatalkeun kana puasa oke aya nu wajib bukana aya nu wenang kamari teh nya aya nu teu wajib teu wenang satulunina musannif nyareskeun dina perkara anu teu matak ngabatalkeun kana puasa. Ya pasal terakhir. Nah kita bisa pindah batu saja. Faslun fi bayani ma la yubtiru mimma yusillu. Asal tetap dina mertelakeun ma perkara la yubtiru anu teu matak ngabatalkeun ma ngabatalkeun kana puasa mimma perkara ya tilu anu nepi eta ma ila bi kana beuteung kana baham asup kana baham tapi teu batal asup si asup mah ngan batal alladzi la yubtiru mimma yusillu ilal jawfi anu teu ngabatalkeun ya ladzi
layub terima batalkan karena puasa mimma halna tina perkara yasilu ilal zaufi anu nepi ieu mah kana jerona beuteung minal a'yani min manfadhin mantuhin halna tetep tina pirang-pirang ain dunia tina lawang liang maftuhin anu dibuka logatan ab tengahna tah sab'atun eta aya 7 pirang-pirang perkara 7 warna. Jadi nyarioskeun perkara anu asup kana beuteung dina kaayaan puasa tapi eta perkara mata ngabatalkeun kana puasa. Sok sanajan tas asup kana beuteung. Tematak batal puasana. Sur Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami ayat 7 perkara anu matak teu batal na sok sanajan asup kana beuteung. Di antawisna nu 7 al awalu wasani wasalisu 3 perkara di dieu anu disakaliguskeun may yasilu ilal jawfi binisyanin li saumin aw jalin aw ikrahin. Ma eta perkara yasilu anu nepi ilal jawfi kana beuteung binisyanin kahiji ku sabab poho manjana warang sabab poho ge poho eta di Arab-Arab eta poho teh Pak perkara langka makanan surga cenah teh Ki Ahmad puasa manehna getol puasana saking ku getol-getolna puasa saking ku taat-taatna puasanya Allah mapasieun kamurahan ka anjeunna Allah maparinan anugerah ku ayana perjuangan anjeunna dina bulan puasa naon anugerahna dibere poho jadi anugerah teh tengah poe ereng-erengan manehna barijeng kaayaan keur puasa itu kan beuteung peurih tikoro nggorokeun teh tikoronya buat ku haus cidu geus kentel alah ku kaikhlasanana dina puasa keur eta Ki Ahmad Allah mere anugerah anugerahna naon poho nah hiji mangsa anjeunna teh keur kumaha bet lompat ka dapur tingker beberes sugane dapur tingker kumaha pas di jero teh sesakolak ah satep we sikat eta lap beres udah itu ya ngesiapal bae inget astagfirullah pan urang teh keur puasa cenah manis beres segala rupana itu teu batal anugerah bonus keur di dunia eta gitu. Kumaha lamun keur tengah-tengah bareng daharna eta Ki Ahmad keur tengah-tengah. Setengah mangkok kecan saya. Ingat puasa. Awayahna, nu aya dina bahan rasa sagala rupa perkara piceun di dieu teh. Entong kagok. Kagok cenah tuluikeun teh. Entong harus disetok dari keluarkeun deui. Keur keluarkeun deui nu dina baham. Mun dina bahama tapi patuangan. Aya nu patuangan mana hese. Ngomong matane kan. Keluarkeun enak rasa amisna bisi aya naon teh ketemu nu nyang kade we ketemu lagi di aya nu asup cai. Hati-hati pisan.
Dong aya bahasa kagok cenah. Model kamari anu wajib buka teh nu head jeung nu nipah kamari. Sok sanajan jam 5 sore. Sajam setengah deui ibarat kana waktu buka puasa. Bijil head wajib teh ngabatalkeunana. Entong kagok sajamna rek dikuatkeun. Wajib ngabatalkeun eta anugerah ti Allah. Dari kebebasan. Ieu cenah menang nungguan ti isuk nepi ka dinya. Tapi ka murid tapi ka jam 5 ditutungan menang nahan-nahan belaan kumaha ari aya. Ka atas kumaha kehendak Gusti eta. Wayahna wae. Di pahala terus lebat karena sawuhnya. Ai sawuna mah jadi ya takut jadi kodoan kitanya aya nilai-nilai kahadean mah aya. Nilai kahadean ku ayana berjuangna usahakeun dina ngalaksanakeun sawuna gitu. Nyaleung-leung lamun jam 7 head nya masih kena anjing aya nu sore jam 5 kada kumaha anggar we. Nah ngodoanana sajam sapoe ngodoan jeung ngodoan sajam. Sapoe ngodoan udah ya. Jadi wajib buka karena head mah kemarin. Tari aya nama ku aya nanam ku aya poho. Daek asupna saboboko kana baham, kana beuteung nguar jeung bobokona ibarat teu batal. Jeung bobokona asup. Teu batal anggar. Naon sababna? Binisyanin. Layub tiru binisyanin teu batal puasa ku sabab poho. Iya pada eta anugerah eta bonus tah. Arab pisan kana poho teh. Tapi aing di Arab mah jadi dosa di ngarep-ngarepna eta perkara teh. Nah cenah eta kiamat nepi ka poho kitu wallahu a'lam eta mah rahasia Allah. Ngan meureun Allah rek maparinan anugerah. Carana kitu. Dibere poho ku Gusti sehingga wareg jag-jag deui untung poho cenah tadi jam 1 jadi we kuat leuwih untung ngopi ya. Untung poho keuntungan. Jadi ku ayana poho mana jangan lebat sakumaha tetep teu batal. Ngan anu aya dina baham keneh mah kaburu ingat tawayahna eta mah kudu dipikeun. Ulah kagok geus diasupkeun kana baham. Orang tepikeun kana peujit. Orang tepikeun ini. Kagok cenah ya. Batal teh. Torojo kijet keur puasa. Manehna ngalaksanakeun puasa sakumaha mistina aya dina rukun puasa. Niatna beres, ngajaga jeung ngaraksa kana perkara anu tamata kabatalkeunana. Terus ayeuna ngalaksanakeun puasana ingat wae yen dirina keur puasa. Terus megawe hiji perkara nah dina kekemu sugan mana teh yang apik teh dina abdas teh kekemu ge nepi ka nyaan daging sercai na irung nepi ka nyaan mana teh hayang ngabuktikeun manehna bener-bener aya usaha didinya dina kekemuna nepi ka aya cai karasa tis asup kana ti koro dinanging seret caina nepi ka karasa asup kana irung hare-hare we masa we ai pas ngareunge yen eta cai lamun model kekemu kitu mata kabatalkeun sarta eta jeung eta cai anu kana irung al intisaku kitu mata kabatalkeun aya nu ngabejan ke mana ngahuleng pangkaning urang tadi kekemu aya nu tiis karasa tadi teh kana irung kitu
Kumaha cenah lamun kitu tah? Layuk tiru henteu batal. Gitu. Teu batal bijahlin ku ayana bodoh. Teu hafal. Itu bodoh teh nya. Teu hafal. Ai sugan teh henteu batal cenah kitu teh. Gitu. Ai sugan teh. Boroah nyaan we abdas teh. Tah ku ayana bodoh. Gitu. Ini teu batal. Nepi ka aya sebagian kieu ya. Lamun urang cenah bulan puasa ngising kudu tipeuting. Aya guru nu nyaritakeun ya kieu. Ngising kudu tipeuting. Ngomong ngisingna peungkeur. Kumaha ceng teh ajengan eta bake jeung kudu tipeuting sagala. Bisi ari ti beurang mah matak ngabatalkeun puasa. Nah ngabatal kumaha? Eta cenah sisi kotoran sesa-sesa anu kaluar cenah dibuntungkeun, aya nu milu diasup ka jero eta teh. Bisa batal cenah eta. Mata kudu tipeuting cenah bisa mah. Aduh, kongganing sok ti barang wae cenah mah teh asep teh. Gitu. Teu apa? Teu batal eta apa. Jadi perkara-perkara nu teu apal jeung teu nyaho eta mah teu batal. Atau mending kena segala teh nyaho cenah mah teu batal. Gitu. Meh dahar oge teh apa suka teh batal dahar. Gitu. Leuwih dosa teh nyaho mah komo. Gitu. Kecuali teu apalna teh nyahona tebih tinu ngarti, tebih tinu paham kana agama. Cicing di leuweung gitu ieu bari jeung wah hirup sorangan cek bari bahasa nyaho ngane masa sakanyahona we sabisana kitu puasa. Ai teh nyaho mah koena bodoh teu batal. Kumaha cenah lamun ieu mah da urang mah ieu teh tawanan. Cek Gejaed deh. Gejaed miluan perang. Malun perang nanti terlatihnya. Jadi katewa ku musuh. Gitu. Kan Kangjeng Rasul sering peperangannya sabaraha kali peperangan tak Kangjeng Rasul. Ya otomatis matak perang oge meureunnan sahabat-sahabat harita terlatihnya. Matak itu. Matak sabarasna mode bela diri teh. Disebut bela diri hari di urang masilat katanya om nih hasil urang ai Kangjeng Rasul bola kan gulat cenah kitu nya cek beja itu nya ada apa zaman Kangjeng Rasul teh hirup zaman Kangjeng Rasul beja nu nepieun oge bejana nu bisa dipercaya gitu kan ai beja teh beja biji teh siki ai siki teh dipelakeun teh kadang jadi kadang tah beja teh kadang bener kadang salah. Tapi ari masalah ilmu mah ti Kangjeng Rasul pasti mutlak bener nah cek kamari lamun teu percaya kana carita ti Kangjeng Rasul kufur gitu. Nah surat Ali Imran kan ayat 200 aya kalimat warobitu. Ngajaga. Ari ieu mah Ki Jaen teu terlatih perangna teh. Bakat ku sumanget. Nah, kada waktu benang ku musuh, mangani keur puasa. Ewak dicarak jadi tawanan, tapi kan dipaksa. Wayahna saya kudu nginum, cek musuhna teh. Dipaksa gara-gara amung cenah ya keur puasa. Wayahna cenah ya. Dipaksa. Nepi ka dikocorkeun, dicalangapkeun direjong ke jahit teh kitu teh. Dikocorkeun cai teh sedang nginum alak gitu da pokok dipaksa gitu. Kumaha cenah lamun kitu tah? Layub tiru henteu batal puasa bikrohin ku ayana dipaksa.
teu batal puasa ku ayeuna dipaksa model kumaha wa minal ikrahil ijaru bisobbi fi khalqihi wa minal ikrahi jeung eta sawarehna tina dipaksa al ijaru ari ngocorkeunana cai bisobbi kalawan dicicikeun fi khalqihi kana jero ti korona dilogokeun meureun ditanya kumaha cenah lamun dipaksana terus ku urang diuyupna eta mah batal. Wah cek cenah nginum ayahna dipaksa ge cokot cair engak mah. Nah eta mah batal dipaksa kitu mah. Gitu. Da anu ngajadikeun dipaksa teu batal teh anu dicicikeun langsung. Lain urang nu nyicikeunana. Gitu. Kopi dipaksa. Ayo uyup kopi tah. Saurang mah cenah dititah dipaksa ku eta. Eta mah batal puasa eta mah. Settingan Eta mah batal puasa dipaksa oge acarana kitu mah. Da anu ngajadikeun dipaksa teu batal teh anu dilogokeun, diasongkeun, diasupkeun kana ti corona. Bisobbi fi halqihi. Dicicikeun fi halqihi dina ti corona. Halak ngerti koro dicicikeun meureun lamun teko teh mah nya dikocorkeun tengah sih cenah di balem ge dipaksa di kumaha direjeng supaya calangap. Nah asli itu mah dipaksa. Ari ya mah dititah wayahna kudu nginum moal nginum gitu ninggalin udah diinum namarjat wah udah dititah cenah kowe teh teteh buka dipaksa cenah itu ya. Nah itu kan bisa ngahindar heula. Tai gitu mah teu enak batal puasa dipaksa oge. Batal gitu. Nya upama dilogokeun mah teu batal. Lu paning marjan ngeureun dilogokeun teh. Ngaran teu batal. Alhamdulillah. Erek silih paksa tengah poe kumaha mun kitu dititah paksa urang lah cenah batal eta mah gitu. Jadi 7 pan sadayana teh kahiji ku ayana poho kadua ku ayana bodoh teu apa teh katilu ku ayana dipaksa. Qala sallallahu alaihi wasallam pantas ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu man nasya man saning jalma nasya anu poho ieu jalma wa huwa halna ari ieu jalma shaimun eta keur puasa fa akala tuluy dahar ieu jalma wa syaraba jeung nginum ya jalma pal yutima mangka kudu nyampurnakeun ya jalma saumahu kana puasana ya jalma rujukeun ka mana fa inna ma pastina Gusti maparin amahullah kadaharan kata jalma saallah Gusti Allah. Pain nama pasina geus maparinan atamahu kana kadaharan kaya jalma saallah Gusti Allah. Wa syaqahu jeung maparin inuman Allah kaya jalma. Itu hadis kami Rasul. Rawahu Syaikhani hadis riwayat Imam Bukhari Muslim wa sahahahu jeung sanadna jeung maksud jeung sahih ya hadis itu. Ngajadikeun hadis sahih gimana? Besar Kanjeng Rasul gitu. Ku ayana poho dahar minum. Matak cek tadi teh poho eta merupakan anugerah ti Gusti Allah. Matak saur Kanjeng Rasul aya fa inna ma at'amahu Allahu wa syaqahu. Pastina geus maparin kadaharan ka eta jalma saala Gusti Allah. Wasaqahu jeung mere inuman Allah kata jalma. Langsung ti Gusti Allah eta mah.
lain hayang urang dah. Mantap kudu nyaan puasana teh nyaan itu menghambakan diri orangnya cek Allah karunya iya saya puasa sampai ngalungsar diberi pohon Allah teh tapi kabeh aksa boboko kopi sabeko gitu ya. Nah urang macana teh dekeun poho we Gusti Allah enak puasa teh ingat teh kana puasa teh murah teh karunyahan Gusti hayu sanapar lain teh karunyahan tapi wayana sana gede ganjaran utama. Warobiu jeung ari kaopatna bijaryani eta ngajalankeun rokin ciduh bima baina asnanihi di antara anu ayat di antara dua huntu bima dina perkara baina asnanihi nu aya dina dua huntu ciduhnya waqad ajaja jeung yakin apesna ya jalma nu puasa an majihi tina nyiduhkeunana teu bisa nyiduh liang udrihi karena udur ya jalma puasa talangkeun kana naon dihilapin perbedaan ma idza qadda di mana-mana bisaeun idza qadara di mana-mana kawasa ala majihi kana nyiduhkeunana kabisa ieu nyiduhkeunana teh kawasa kana nyiduhkeunana teh li taksyirihi karena gagabana jalma puasa dalika ari itu mak kata amin eta cara barang dahar anu khomatin atau hak atau hak atau kohwatin atau kopi saeutik aya nu asup ini hese dibijiekeun anak kakak asup telag hese dibijiekeun anak gitu. Jadi itu patah. Namun bisa dipijit mah dikeluarkan keluar. Ieu mah hese. Dikeluarkan teh. Tenan naon. Faida saroba maka di mana-mana nginum jalma nu puasa kohwatan kana kopi. Kubailal fajri dina saeutik deui memeh fajar. Berarti na imsak kopi kene. Kan waktu puasa teh fajar lain imsak. Bijir fajar sodik, imsak mah taki-taki na. Minum meh aya kopi, wah kagok ya kopi lantaran cenah lebar. Kemah mau bisa ngopi ti urang. Beres kopi teh. Subuh, wah. Ketemu weos katanya. Sakacai salat subuh. Ubaila nyasetik deui fajri meme fajar wabaki jeung nyesa aya sesana seutik kopi teh tah dina huntu nyelap beurna kopi teh pan bubuk kopi mah nya asaruha bagian nyesa itu tapakna kopi teh asar 5 badahu karena perkara sabada pajar yang geus pajar ya. Terus sesana ya keneh teu ieu. Tenang. Sep teh kapiceun jeung tadi ka kamu. Fa in bala amal kalamun ngalegleg jalma nu puasa roikahu kana ruhak nu tadi kaluhur muta'a ghairi biha muta'aghayra biha nurubah dan biha
Bukopti amdan hal ngahaja ma'a qudratihi sarta kawasanon itu nu puasa alamajihi nyiduhkeun eta aftara maka buka puasa. Jadi mun bisa mah piceun tong kaget. Duh, sati ngahiji da ieu mah kopi teh jeung reuhak. Kitu nya. Lamun bisa dipiceun piceun. Manya kopi lebar sakitu-kitu. Kopi sesa. Ada yang mah teu bisa hese cenah apel. Karena kang hiji jeung gerak kan anu bisa dikeluarkeun mun teu adanya. Ya, ditelan mah bisa. Tapi dikeluarkan hese di ohek kumaha kitu ge. Wah, hese ya, Bro. Wah, ilah jeung lamun teu kawasa itu ieu. Maka fala maka henteu batal. Jadi ulah aya kena sasa kopi di dia teh. Telat gue ulah maka kadinya arahna. Tapi kumaha berusaha heula diohek-ohek kumaha itu ya gitu. Berusaha atau misalkan teh dan teu udud ya. Teu udud ngadahar permen ka kamu permen teh nyangsang meureun sada digayem teh diduruk-duruk napel kana gigi nyingkat gigi teh kabuang itu ai pas tas salat subuh karasa aya nya ngadon amis dipiceun hese itu gara-gara heukeung jeung raha aya ruhak di jeur dipiceun hese kumaha teu ka asup ka teleg gitu teu naon eta asa ulah karasa amis di teleg langsung berusaha heula dipiceun. Jadi kudu berusaha heula. Tadi nomor kabupaten naon? Bijaryanin. Warobi ono kabupaten naon warobiha jeung ari kaopatna eta ngaberjalankeun siduknya eta. Kalima barenana. Kahiji nu teu batal puasa teh kahiji ku ayana poho, kadua ku ayana bodoh, katilu ku ayana dipaksa, kaopat ku ayana ciduh tan biar di carioskeun. Enak kalima, sadayana teh sabaraha ya tuh? 7. Nu kalima wal khamisu jeung ari kali mana 7 wasala eta barang anu nepi ieu mah ila beteng kana paham jam puasa wa kana jeung bukti ieu mah kabul tarikin ka kabul jalan sumolodonya ngetak jalan teh anu ngararebul sudah jalan pakai motor engke kapangi nah haseup rokok jadi ngabatalkeun kana puasa ari haseup di jalan haseup durukan haseup eta henteu kayak kapan aja alasanana pada hasil kene gitu. Karena itu lah boleh lu nganya alasan teh ieu pangaroko ngabatalkeun teh gitu. Sawaun sarua bae cenakana buktina ieu mah tahiron eta suci awan najisan atau najis walau min mogolaldi jeung sanajan ayana gubaro ke kebul eta gurbalah ke kebul eta mogalado eta najis mogalado palayuk tiru cenah teu ngabata-ngabata ieu ke kebul najis mogalado eta ke kebul teu mata ngabatakeun eta palayuk tiru teu mata ngabatakeun kana puasa nabi dalika kubu baroko ke kebolan sampai rokok mah nya batalnya aya naon teh nya kayak kapan aya alasanana wa maguslu jeung anak pon ari ngumbahna ka kebul pain ta'amada maka eta lamun ngahaja nu puasa patha kana mukakeun pami jalma anu kata pangutang berpuasa wajib kepala maka wajib ubah
Enak ya. Si Jaed tukang gawe. Gitu. Manehna keur bebersih di imah di hiji tempat kekebul Pak. Kekebul mah. Asup kana baham. Etanya kekebul eta teh. Tah kekebul eta henteu ngajadikeun bata. Kumaha entong cenah eta? Eta saur Syekh Nawawi wa ma gusluhu jeung anapun ari ngumbahna ka kebul pain ta mada maka lamun ngahaja ya si Jayan teh calangap atawa nya calangap atau teu make masker atawa calangap pamihi bahamna teh nya mukakeun tah eta mah ngahaja wajahna eta mah lamun teu ngahaja mah gitu tengah aja tenan naon waila jeung lamun teu ngahaja fala maka teu wajib lamun ngahaja mah urang makana keur puasa mah sabisa-bisa mah ya hati-hati we eta ka kebun jalan naik ka kebun rokok kumaha kebun jalan mah teu batak-batak ka kebun rokok kumaha sok ka rokok mah ngahaja eta di tengah aja ada pohon teh ya. Jadi rokok mah kieu aya hasil penelitian para ulama di mana ngisep rokok dina hiji waktu cenah aya ulama ngarokok make cangklong teh make naon padudan make pipa. Terus tah santosna ngarokok teh nempo dina cangklong eta teh aya nu nyangsang. Naon ngaranna teh? Itu nyangsang yang jadi konengnya nah nepeka berpikir bahwa eta rokok nu asup kana sanes kekebul tapi mawa hiji perkara anu ngajadikeun asupna ka jero badan eta tah jadi rokok mah sanes wae ngarukur ka kekebulna nu asup teh tapi aya suatu benda anu asup jadi rokok mah bata eta. Nah, itu ada ulama. Wasadisu jeung ari kagenepna. Wasabiu jeung katujuh. Kagenep katujuh. Ma wasola ilahi etap perkara barang wasola anu nepi ieu ma ilahi kana baham kana beuteung, kana baham kana beuteung. Wakana jeung bukti ieu ma gorbalata eta kekebul dakikin tipung tukang tipung berarti ya adu baban atawal asupna laleur tayran anu hibar awan nahu atas sabangsana bisa ramatuk sabangsana teh Kabangudin seperti kan ramatuk lima syakotin karena masyakot al-itirazi ngaraksana bisa ngaraksana andalika teta mawasanu nepi pain adroba maka lamun ngamadorotkeun adu babatu naon laleur jawfahu karena bahamna eta si jalma asupna laleur eta ngamadorotkeun ahrajaha maka kudu ngaluarkeun jalma eta puasa nu puasa laleur asup wah ngamadorotkeun nya pawayana bijeukeun Paaptoro karena dubaban teh karena laleur teh wa abtoro jeung batal puasana bisa dikaluarkeun tapi ngadon diteleg ieu laleur kegerpekan nabaham teh tigreungnya tinggal pokon teh cucunguk dibijilkeun da bisa dibijilkeun ge ieu mah kagok teleg ge batal bahwa jaba jeung wajib alai kayak itu zaman nu puasa naon kodong ngodolanana wajib lamun hese
teu bisa. Saya di keluar karena asup selalu teh berusaha ka di biji tah biji kan biji kan keluar leureut ka torojo. Torojo asup atau ramot kan anggar asup. Teu naon eta. Da hese teh. Nu penting urang geus berusaha ngaluar. Rek lalu rek naon rek cucunguk. Aduh ieu cucunguk teh asupan bahang. Eta. Yang penting mah berusaha di ngaluarkeunana, berusaha. Mulai pas asupan baham langsung ditelan. Ada eta. Wajib ngaluarkeunana teh, ngan lamun teu bisa mah ujug asup teh teu naon. Kumaha cenah mun aya mah diteleg we, ente berusaha dikaluarkeun cucunguk teh. Cucunguk asup kana baham teu berusaha dikaluarkeun. Langsung we cenah da yang rezeki ti Allah langsung we teleg. Kumaha cenah lamun kitu? Eta lamun kitu kumaha wajib akhrajah wajib ngaluarkeunana eta perkara. Atara jeung batal puasana. Wajib alaihil qada. Jeung wajib ka eta jalma nu kasupan cucunguk teh ngodoanana kana puasa. Ala dalika kana wajibna alaihi Ibnu Hajar sa Ibnu Hajar walau ta'ammada jeung lamun ngahaja jalma nu puasa fathal fami kana mukakeun baham walau li ajli jeung sanajan karena arah-arah wusulil kadatangan laleur tuluy hasil naon al wusulu datangna laleur ba'da dalika dina sabadana ngahaja teh bigoeri palihi kulian pagaweanana jalma puasa lam yuktir maka teu batal puasana ala sahih cek kaul sahih urang calangap wah etanya calangap paham teh ting naon ke jeung calangap teh ujug-ujug sup lalu teh hiper langsung kena tikor grepek lep rek dibijikeun teh kabur gegrepekan gajol asup ka dieu saur Ibnu Hajar teu batal lam yuktir naon sababna lam yuktir bigori palih eta lain pagawean urang salian teh pagawean urang lamun kurang lalu nanti tewak diasupkeun diuapkeun mah teu batal eta. Paneta cenah calangap, nya pan calangapna ge lain berarti calangap rek nawa, rek laleur. Penting calangap teh naon? Gitu. Lek, atau kena motor, huay, wah, etanya, ramot tuh asup, lep, diohek-ohek tapi, terbatal. Lamun ngahaja calangapna atawa calangapna dina motor ngahaja rek nyapluk rahmatuk menyata itu. Itu saur Ibnu Hajar. Itu tanda eta pepatah ulama cek Ibnu Hajar ieu. Gitu. Ibnu Hajar teh salah seus guruna Syekh Zakaria Al-Ansor anu ngarang kitab Fathul Wahhab Syekh nya sana Ibnu Hajar mana Syekh Zainul Abidin muridna Ibnu Hajar teh murid Syekh Zakaria Al-Ansor dan Syekh Zakaria Ansor di antara muridna teh Syekh Ibnu Hajar di antara muridna Syekh Jainuddin Abdul Aziz anu ngarang Fathul Muin gitu susunan ngaguru teh. Pami telepat mah kasana
saking di tadi mah Ayaan aya aya suatenan teh ayeuna ayaan di aya tadi eta bieu teh suatenana. Jadi orang kudu apa guru-guru teh gitu nya mata di antarana model ngawas kita batul main lah anu sok diaosnya seueur nyarioskeun bahasa guru saking Syekh Jainun Abdul Aziz saking mahabbahna kanu jadi guru bahasa cerita-cerita guru teh henteu naon teu hilap saurna jadi guru gitu syekhuna gitu saurna jadi guru bahasana gitu sampai kayaknya jadi ulama di antarana jadi ulama itu kayaknya mahabbah kanu jadi guru barokah ilmuna jadi teu hilap kana pepatah-pepatah guru tapi kan dicatat gitu. Asana gitu neukeun riwayat Syekh Jainul Abdul Aziz asana dina yuswa 44 tahun terus sekarang kita betul asana urang mau umur sakieu teh jaja aja Ngarang-ngarang haus nanti. orang tinggal baca gitu real ngomong ngarang nyusunna gitu nya berkah ilmu tak doh. Jadi ku aya nama hambah jadi dina kitab dina patumuin mah dina kitab-kitab ulama kalimat ti guru teh teu dihilang bahasa-bahasa teh teu lepas nyantel we. Jadi bahasa guru teh teu diklaim ku bahasa sorangan padahal kita caritaan guru gitu teu diklaim ya caritaan urang teu ai urang apan ditutupi guru teh hayang kesana teh hayang urang nu nyarita padahal eta nu nyarita sabarana mah ti guru gitu. Nah, ulama mah itu ti guru ya ti guru. Urang ya urang gitu. Ayo urang mah sok ditutupi guru mah. Asa menang urang we gitu. Jadi leungit kan ya urang. Di antara keberkahan ilmu teh gitu. Tak bahasana teh syekhu gitu, syekhuna. Eta. Dina patul muin mau kieu ceng teh. Ay masalah nerangkeun pikirna mah da sami pikir namanya ngan di antarana aya bahasa-bahasa gitu. Jadi bahasa kalimat guru teh mahabbah nu jadi guru teh benar-benar baktina gitu. Jadi ingat teh gitu. Urang poho teh ingat teh. Dina ingat teh asa menang urang teh asa urang teh gitu. Mata contoh para ulama kia menyarios ya cariosan anu model tadi kan cariosan Ibnu Hajar enak contoh ya weh Syekh Nawawi nyusun dina kitabna namana aya nu dipayunan ieu nya Kasifatus saja Syekh Nawawi aya kalimat kan Ibnu Hajar berarti cariosan teh Ibnu Hajar di gitu ieu teh anu itu di antara tawadona kanu garado ilmu teh gitu ente nyarioskeun menang urang Diklaim nyalira. iya ai urang mah lain carita ge menang urang teh diklaim urang mah gitu entak ilmu teh kurang barokah urang mah ulama teh di antara gitu kadang-kadang sok copy paste urang gitu. Padahal itu caritaan si anu urang nyarita tadi didongengkeun nu nyarita nama menang urang teh namun ilmu kurang berkah sana kayak gituan teh ya kami ingat contoh-contoh para ulama gitu di susunan kita cek anu gitu padahal lamun tadi cari waskan cek anu udah malah apal ya teh misalkan seperti ayeuna saya Nawawi nyarioskeun cariosan saya Ibnu Hajar walau ta'amada
fathal pami walawil ajlin usulal semaha sholah usulal ba'da zalika eta teh nya baru pami lam yubtir teu batal. Eta teh cariasan saya Ibnu Hajar. Nah, uningat cariasan saya Ibnu Hajar ku saya Nawawi diterapkeun nami Ibnu Hajar nah. Gitu nami guru. Tapi mun urang meureun iya jadi kesana teh menang urang we. Da ya ge upami teh dilebetkeun nami anu ngucapkeun mah mal uningat. Gitu. Maka dilebetkeun nu ngucapkeunana. Gitu. Jadi suatu tanda katawaduan dirina. Gitu. Jadi jasa-jasa anu jadi guru teh bener-bener dirasakeun. Gitu. Karena ilmu teh berkat menjadi guru berkat teh sehingga berkah keilmuan di antara etika-etik para ulama gitu pangna ilmu nepi ka berkah teh ya itulah jasa-jasa jadi guru teh terhilang ninggal ulama terus saya ingat dina pikiranana dina caritana kata-katana gitu ingat teh gitu bahkan dina nyampeikeunana oge disebatkeun eta mah cariosan anu jadi guru gitu cariasan urang mah hanya nyampaikeun itu tanda katawadoan. Jadi lamun cek emosi mah cek nu kesel, berarti cenah maneh teh bisa nanaon gitu mah. Da eta teh da caritan guru bisa teh. Entah jadi hate digitukeun. Emang nya kuring mah teh bisa nanaon, mata kuring mah hanapeun jauh di bawah guru. Gitu. Urang mun amak mun digitukeun teh. Gitu. Rasa katawadoan kana jadi kan guru alim ngalaluwihi gitu. Nu jadi guru teh gitu. Para ulama. Maka jadi pelajaran eta keberkahan ilmu teh gitu. Jadi antarana gitu. Rasa ajrihna segala rupana. Mana bedanya aja deh. Amal lawasoro anapon soro lamun jadi jalma nu puasa badapatin dina sabada mukakeun bahamna pami bahamna ya talaqofu eta nyantok nyapluk mana naon ngaranna teh bahasana teh dia mah nyantok nyapluk jalma puasa bihi lagu barok bihi ku bahamna barok kana kakebul gitu. Minal hawa tina hawa non cuaca gitu painahu maka sanyana itu nepi usul nepi ya duru eta madarat kumahanya liar kene dia aduh amalau soro anapon lamun jadi jalma nu puasa jadi naon ba'da fathi dina sabada mukakeun pahamna nu puasa mukakeun paham ya talaqafu ya talaqo eta nyantok atau nyakepkeun paham calanga geus bihi ku pahamna aya kakebul asup meureun kitu nya minal tinawana paino maka sanyanya nah itu nepi ya dulu eta madorot lamun urang ngaja calanga kakebul arasup urang geus beno lep itu madorot teu meunang gitu. Jadi kudu berusaha ngahindar mata pakai masker gitu nyaho kita kakebul calanga katanya anu asup kata usulan nepi gitu. Nah itu batal sana eta mah. Ain tengah aja mah eta. Qalahu ngadawuh kana yaduru kana ye madarat eta sa As-Sarqawi Imam Syarqawi. Imam Syarqawi di masalah madaratna eta calanga pasuk tadi teh kebeuh. Wal gorbalatu jeung ari gorbalah gubaron kekebua masdaru eta masdar gorbala tina kalimah gorbala
wahya jeung ari kakebul idaratul habbi eta muihkeunana sisikian pilih girbali dipanggilingan keur ngagiling sok motornya kakebulnya ngulek ai baheula mah dipuihkeun meureun ku sapi ngagiling motor kita enak ku mesin awida kikin atawa kakebul tipung pilmun khali dina ayatnya dina ayakan liyah ruja supaya keluar eta habsuhu non nah kakebul gorengna itu kakebul goreng serahna lemesna diayak sakembuanya nih diayak wayabgia jeung tetep toibu non alusna eta kakebul kena yang kana madorotnya qalahu rusulat lamun urang keur ngagiling pare ngobuah atau keur ngayak naon ngobuah atau itu kakebul itu kan ngajak beun ngagembul cicing di pabrik beun ngajak kakebul lamun urang teu make hahalang lamun urang teu ngaraksa itu ya eta bisa ngabata lamun teu lamun dia halang berusaha kumaha eta najan asup teh mata ngabata jadi kesimpulan nu penting mah ngaraksana we gitu. Nu penting nama beres tah sakitu tinggal panamatan terakhir kalimat kan aya muqaddimah aya panutup gitulah nah tinggal panutup kalimat wallahu a'lam panadaninya wallahu a'lam bisawab gitu saur Syekh Salim panutupna Syekh Salim dina panutup kitabna kamari dina muqaddimahna kumaha muqaddimahna alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya fiddin. Ayeuna panutupna nas'alu cenah. Ayat tadi eta sesena. Nas'alu nyuhunkeun kaula Allah ka Gusti Allah ya kalimat saha Syekh Salim nu ngaran sabena. Nas'alu nyuhunkeun kaula ka Allah al-karima anu perehan bijahi kalawan keagungan nabihi nabiullah wasimi anu alus kan ayuh rizani mugi ngaluarkeun Allah ka kaula minad dunya ti dunya musliman turhalna Islam wa walidaya jeung ka indung bapa kaula wa ahibbai jeung kakasih kaula waman jeung ka jalma-jalma ilaya waman jeung ka jalma-jalma ilayam tama nyarande maksud nyarane teh nonon nu muntang mengandalkeun anjeunna gitu wa ayyagfira jentah muga ngahampura sa'allahu li ka kaula walahum ka itu kabeh mukhimatin kana pirang-pirang dosa gede walaman jeung pirang-pirang dosa leutik. Kalimat panutup ti Syekh Salim anjeunna tetep di awalan ku ditungtungan ku wallahu a'lam bisawab. Wallahu jeung ari Allah alam wa ta'ala ning bisawabi kana ganjaran. Jadi kana kahadian jeung kana kautamaanana tina perkara nu entos dicatet ku anjeunna
Eta dina aya kitab maka dipasrahkeun ka Gusti Allah. Ya Gusti Allah nu meuningna. Karena segala rupa kahadian itu. Ngan anjeunna ya pamenta. Dina panutup kitabna teh. Menta ka Allah Al-Karima anu mulia nu berehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyungkeun ka Gusti anu berehan. Eta. Nyungkeun ka Gusti na teh henteu langsung nyuhunkeun ka Allah secara dirina ka Allah henteu. Ieu ulama ya sosok ulama besar ya. Nu kitab di arah setiap pesantren. Jadi cara nyuhunkeun ka Allah na teh anjeunna henteu langsung nyuhunkeun ka Gusti dirina ka Gusti Allah henteu, tapi kumaha nyuhunkeun teh bijahi nabihil wasmi. Ya. Ngalangkungan heula nyuhunkeun teh bijahi kalawan keagungan nabihi nabi Gusti. Jadi nyuhunkeun ka Allah teh lewat keagungan Nabi Muhammad. Saulama urang menta ka Allah langsung we ka Gusti berhadapan teh. Itu henteu ngalewati keagungan Kangjeng Rasul mantak dina doa tawasul aya Allahumma ini as'aluka bijahi habibika Sayyidina Muhammad SAW wa bijahi karomatika Syekh Abdul Qadir Jailani wa bijahi itu pujajah keagungan itu dicontoh ulama itu contohnya pengembangan hiji doa tawasul oke tawasul ya ulama Syekh Salim Fadil gitu nyungkeun kalau bijahi nabihi ku keagunganna Kangjeng Rasul jadi nyungkeun teh lewat keagungan Kangjeng Rasul gitu sosok ulama gitu itu suatu contoh ke urang gitu bahwa di mana-mana orang nyuhunkeun ka Gusti Allah gitu nya etikana orang ulah ngaleueuhi Kangjeng Nabi Muhammad gitu. Ieu sok ulama gitu tapi kayak kalimat bijahi nabihi gitu. Nas'alullahal karimi bijahi nabihi wasimin nyuhunkeun abdi ka Gusti anu berehan bijahi nabihi gitu kalawan keagungan Nabi Muhammad anu sae gitu. Jadi ngalewat heula urang meda ah dayana naon eta sosok ulama gitu carana teh komo urang atuh palingan doa teh hese diijabahna wae da urang teu ngargaan ka Kangjeng Rasul Paham wae. kitu nya gitu teu ngargaan ka Kangjeng Rasul kan Allah teh mercayakeun teh ka para utusan. Urangnya wajib percaya na ka para utusan. Termasuk dina doa oge percaya. Bakal diijabah sareng utusanana mah. Urang aya pamenta ka presiden. Teu wawuh jeung kitu joget celengeh ka ditu. Atuh tong waropang jeung presiden dina gerbang geus dijejak ieu kan. Gitu kan. Kitu mah ngadeukeutan anu kapercayaanana yuk cenah cek anu kapercayaan presiden dijingjing gitu. Dina gapura aya penjaga ke ana geus jadi jelema langsung urang yang miru aman meureun gitu mun tiasa ngaibaratkeun jadi ieu sosok ulama gitu dina nyuhunkeun teh gitu kalimat bijahi gitu maka dina tawasul nya sok anjurkeun nya doa tawasul eta sampai ka Allahumma inni as'aluka bijahi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabijahi adomatika Nabi Hidir alaihi salam wabijahi karomatika Syekh Abdul Qadir Jailani wabijahi itu ulama bijahi kana antu hasil maqasidi mugi Gusti ngasilkeun maksudan abdi kakara eta itu saya salim kayak gitu bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu nya terus kumaha panyuhunkeunna ayuh rijani gitu nya mugi Gusti ngaluarkeun ka abdi minad dunya ti alam dunya musliman dina kayaan jalma muslim sesuai sareng dawuhan Allah. Gitu. La tamutuna illa wa antum muslimun. Ya, doa terakhir kita. Sapena saya salim gitu kan. Nyuhun kana. Mimiti tak ieu heula, awas heula. Jalan heula ka Kangjeng Rasul.
ngagungkeun Kangjeng Rasul lah lewat heula Kangjeng Rasul. Terus ayuh rijani minad dunya musliman. Mungkin Gusti ngaluarkeun ka abdi ti alam dunia musliman dina kayaan Islam. Wa walidayya jeung ka indung bapak abdi tuh. Supaya maotna teh dina kayaan Islam. Wa ahibai jeung ka kasih kaula anu mikanyaah jeung anu dipikanyaah. Wa ahibai urang mikanyaah takdim ka anjeunna atawa awal mula anjeunna anu mikanya. Saur carita pun guru kieu. Lamun urang ngaos kitab hiji ulama, maka eta ulama nyaah ka urang. Gitu. Lamun urang nyaah kana kitab ulama nepi ka dihargai, maka ulama. Maka dina nyimpen kitab, dina nyimpen kitab, ulah nepi ka luhureun kitab aya sepidol kieu. Ulah ieu derajatna sepidol jeung kitab luhur mana? Atuh kecuali lamun dina kitab aya Al-Qur'an. Teu naon eta. Omong dina luhur kitab rokok, sepeda itu aduh. Gitu. Tah lamun urang ngagungkeun dina tata cara letak dina merenahkeun katanya kitab ilmu teh babari bahkan ulama ge mikanya ka urang. Maka dia kalimat wa ahibai kakasih kaula. Jadi seueur tata cara hoyong dipikanya ku ulama. Di antara anu janten guru nguningakeun yen hayang dipikanya ku ulama teh nyaeta naon? Mupama ngahargaan kitab-kitab. Karya-karya diurus. Nepi ka dina hiji sahlu kata sabarahannya. Lieur ngaji kitu kieu. Eta si alis aya sana teh. Kedua ngapakeun teh? Ya, kedua eta harita. Di mana teh ngapakeun atuh. Ngan eta kitabnya ular goleh aku nya ya teh urang teh. Kahiji sareata menang kolot mangmeulikeun kitab. Kadua ieu kitab loba pamere kitab teh teh. Kitab kengeng masyarakat malah sabar-sabar mah. Da kapungkur mah cek paribasana daripada di pasihan artos ageng mending pasihan kitab. Bungana itu. Nepi ka Habib Ahmad di Jakarta nya ti tebet masihan kitab Ihya Ulumuddin Gusti teh nepi ka eta 4 jilid kan iya. Atau di pasihan kitab teh atuh nya kitu bisa macana. Kumaha maca kitab kuno teh barono kuno nu jabri ge hese kan. Atau disimpan ieu ngaeta ngadaweung payunan kitab dina lomari kan ngadaweung keur melong we hungkul. Melong teh lain sana ingat ka hiji kanu ngarangna ingat kadua anu mangmeserkeun jeung nu masihanan ai ku urang tara dibaca dolim ceng teh ate nepi ka nangis nya teh nya teh ngadoa ka Gusti paparinan hate abdi resep kana kitab sok sadaya teh bisa macana matak nepi ka nu sararoek nih nya cenah dulu ka teh entong ceng teh gunukeun heula can ancur-ancur teh mah gitu. Eta kitab geus kitu ge sekali geus kitu lain masalah kitab da. Ingat kanu nyitaana kanu ngarangna ingat kanu masihanana gitu nya. Gitu we. Mata harapan teh naon urang teu bisa macana harapan atuh dipikanya ku ulama ke di akhirat. Harapan teh ada amal ibadah urang mah mana gitu. Oh. Amal ibadah urang ketimbang kieu dosa sakitu lobana. Kita atuh sugaan ku ayana merenahkeun anak kita. Eta ngeulang bari teu sadar cimata berbaik. Eta. Makana paingan baheula nya najanten guru nepi ka eta mah pulpen dina luhur kita disimpan carekan da. Teu ngarti baheula mah. Eta teu ngarti ternyata gitu. Beda kapenak ya termasuk ayeuna lebih kuat di keyakinan gitu. Yen ku ngahargaanana catatan-catatan ulama mah da ieu. Katanya urang eta dipikanya. Nah, tadi didoakeun khususna ku Syekh Salim Fadil ya. Nah, khususna ku Syekh Salim
bin Samir anjeunna kan ngadoa. Pertama doa naon? Mugi Gusti ngaluarkeun abdi ti alam dunya dina kayaan Islam. Jeung ngaluarkeun ibu Rama abdi kaluar ti kayaan Islam. Jeung ngaluarkeun wahai baik jalma-jalma anu dipikanya jeung jalma-jalma anu mikanya. Jadi urang ge teh ku ulama ge didoakeun. Gitu. Terus waman ilayan tama jeung ka kaula kan mikanya jeung nu dipikanya ku kaula waman ilayan tama jeung jalma nu mikanya ka kaula tadi nya mikanya gitu. Terus wa ayag piroli sareng mugi Gusti ngahampura ka abdi saureta ulama walahum jeung kanu tadi teh ka ibu ramana kanu mikanya jeung nu dipikanya mukhimatin kana pirang-pirang dosa gede walaman jeung dosa alit. Ngaji didoakeun ku para ulama, mukaan kita didoakeun ku para ulama. Kumaha da urang mah teu ngaji ngareungeun mah sami ngareungeun hungkul ge. Komo dina hatena aya rasa takdim kanu ngarangna. Emot gitu. Nah sing poringkat Nah, lantaran naon? Ieu sanes ilmu ecek atuh aya ngarangan ilmu kieu teh lantaran ilmu ibadah. Tanpa ayana ilmu made kararia rek kumaha engke. Made diajar salat, wudu diajar wudu kan ieu nerangkeun eta. Gitu. Letak ya contoh-contoh para ulama gitu. Jadi ulama ente naon urang we sorangan kan ente. Gitu. Jadi anu kataji pan mimiti ngadoana keur anjeunna. Ya saya salim ya, ieu saya salimnya nu carioskeun sambil kitab nu diangosna ya anjeunna. Mimiti anjeunna memeh ngadoa naon heula? Bijahi Nabi Muhammad. Nyuhunkeun ka Allah teh lewat keagungan Nabi Muhammad. Naon anu disuhunkeunna? Tah. Kakara ayah rizani minad dunya musliman. Mugi Gusti ngaluarkeun abdi tina dunya musliman dina kayaan Islam. Wa walidayya jeung mugi Gusti ngaluarkeun ti alam ka ibu rama abdi ti alam dunya dina kayaan Islam. Wahai baik jeung mugi Gusti ngaluarkeun ti alam dunya kange anu dipikanya. Terus waman ilayya ilayang tama jeung ka jalma nu mikanya gitu. Supaya keluar di dunia teh dina kayaan Islam. Wa ayag biroli sareng mugi Gusti ngahampura walahum kanu tadi. Mana nu tadi teh? Ka ibu ramana kanu mikanya ahna jeung anu dipikanya ahna. Mukhimatin ngampura kana dosa gede walaman jeung dosa leutik. Dibersihkan sadayana disuhunkeun teh. Gitu. Ya di antarana anu mikanya anjeunna syaratna urang hayang dipikanya ku anjeunna naon? Ya tadinya model kieu mukaan kitabna barikeun kitabna diupama urang diurus, henteu ditoler-toler, henteu dia dihinakeun. Gitu. Ya cek tadi ge ulah nepi ka ayeuna barang murahan disimpen luhureun kitab. Ya terkecuali aya kitab di ilmu deui nu sae teh sawios da eta mah. Sampai kita ulamanya ya mah mau disimpenan rokok di luhur teh rokok atau naon mah katanya nah derajatna gede mana kan gitu mata kapenah kapunggur mah keur deui kobong nu jadi guru ngakur bebenger teh gitu eta ada pulpen tong disimpen luhureun kitab nah kan make urang teu ngarti tah teu tataros da rek taros saya asa isin pan kumaha aya nu wantun nah ieu make ieu kapangih mangke cenah asa daek ngajina we ge bakal kapangih kitu mah cari santai lain berarti anjeunna teu apaleun eta teh wah mata kitu kemarin teu apaleun kitu alasanan lain tapi supaya urang daek neangan di ilmu gitu maksudna lantaran lamun dibawalan we di dinya mah daek neangan ilmu da geus apa teh kitu mah jadi penasaran
nyiar deh ilmu gitu, didikan jadi guru gitu. Jadi untuk hayo gitu didinya gitu. Jadi supaya penasaran karena ilmu sehingga daek nyiar deh ngelarian deh. Jadi perkuat enak gitu. Waktu-waktu lain terakhir gitu. Oh, kau ya deh karena kaguar deh. Nah, tanya itu contoh-contoh di para ulama gitu. Pantas ilmu nepi ka berkah oge. Geninganan akhlakna sae. Kamu Kangjeng Rasul atuh. Gitu. Ulama ge urang teu bisa nurutan. Gitu. Kamu Kangjeng Rasul. Wasola sareng mugi nambihan rahmat salah Gusti Allah ala sayidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyata Kangjeng Nabi Muhammad Ibni Abdullah Muhammad putra Abdullah Ibni Abdi Manaf Abdullah putra Abdi Manaf Abdul Muthalib Ibni Hasim Abdul Muthalib bin Has putra Hasim Hasim bin Abdi Manaf Hasim putra Abdi Manaf Rasulullah anu jantan utusan Allah ila kapatilah khalqi kasakabeh makhluk tuh. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad diutus teh kasakabeh makhluk mata aya termasuk kajiannya ke malaikat yang aya dia ke malaikat bahasana sanes utusan tapi mimpin gitu. Dan tetap dikuasai aku kemuliaan anak dari Kanjeng Nabi mulia Kanjeng Nabi Alki Rasulullah utusan Allah al malahimi di parangan Habibillahi kakasih Allah gelaran kakasih Allah al mapatihi anu ngamimitian al khatimi anu jadi panungtungan mimitin aku nurna Nabi Muhammad ditungtungan kunaon tungtungan sebagai penutup rasul dan Gusti Allah na awal akhir ada wali sareng kakular Kangjeng Nabi wasabi sareng ka sahabat Kangjeng ajmain teh sakabehna walhamdulillahi jeung ari sadaya puji la tetep ka Gusti Allah rabbil alamin mangaran sadaya alam eta beres ta sapina mah baca sapina nama beres buhan diaclok langsung kenapa puasa kan apa awalnya ditungtung kan tengah nama ke orang kumaha we yang penting mah jadi ilmu eta dina naon namanya teh nah puasa masalah puasa sekarang dina eta puasa lamun meninggal kan dia penutupan merenang insyaallah anjing mah wihdi kana hancanu kamari sareng diteraskeun kana ukur anjing mah anu didugikeun sadayana tadi eta puasa mungguh ahli fikih gitu. Puasa mungguh ahli fikih. Jadi puasa mungguh ahli fikih mah nganukur nahan dirina tina dahareun inuman dina waktu ti beurang jeung nahan sapatemon dina waktu beurang itu puasa nahan apa kamari ge anu disebut puasa teh al imsaku nahan puasa teh nahan gitu cek lugot cek sara mah nahan tina perkara nu mata kabatalkeun kana puasa gitu cek sara cek lugot mah puasa teh nahan karena perkara anu mata nahan hukum mobil mogok didorong terus ditahan nahan eta teh puasa gitu dengan diatasnya karena diri urang ari maksud puasa mah nahan teh gitu ayeuna puasa ayeuna syariat nu mana disebut puasa syariat teh nahanna urang kana dahareun minuman kana jima meureun ge ti beurang ti penting mah teu naon itu syariat beda jeung puasa tarekat itu. Puasa tarekat mah nahan sakabeh anggota tubuh tina perkara-perkara anu dilarang ku agama, tina sifat-sifat goreng, tina sifat-sifat naenakan model sifatna bohong. Itu ayana kebohongan eta ngabatalkeun karena nilai-nilai puasa, nolak atau ngabatalkeun karena pahala puasa. Laparna mah lapar. Gitu. Mata
dina hiji cariosan saur Kangjeng Rasul kan aya loba jalma-jalma puasa hasilna ngan ukur lapar jeung dahaga. Kuaina naon? Tadi teh ngan ukur syariat puasana. Henteu ditambahan deui jeung jeroanana nu mana tarekat mah nyata puasana teh nahana anggota tubuh tina sagala pagawean-pagawean anu diharamkeun jeung nu dilarang. Dijauhkeun tina sifat-sifat anu goreng. Seperti ujub ditahan, aya yang kesombongan ditahan. Katanya dina lahir batin itu. Rek ti beurang, rek ti peuting. Gitu. Jeung deui aya puasa batiniah mah teu aya waktu. Puasa syariat lebaran Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Gitu kan? Kabungahna itu dina poe lebaran. Tapi puasa tarekat puasa puasa bangsa batiniah, puasa ahli tasawuf itu puasa lebarana itu lain dina lebaran hari raya Idul Fitri tanggal haji. Lain. Tapi lebaran teh engke di akhirat, aya kabungan teh engke di akhirat bunga. Ketemu sareng Gusti Allah secara sir rasa. Bunga ku ayana urang, ayana di surga. Kabungan teh anu ahli syariat mah bungana teh dina waktu lebaran. Kadang-kadang kabungah jeung kagaya elek nu teu puasa. Teu puasa teh gaya we teh. Baju ala nyor itu ya gagah kumaha ti luhur. Ala nyor tapi ka sabat teh. Pada puasa mah teu. Kadang-kadang gitu tah. Eta. Mantak pantes. Sareng Kangjeng Rasulullah nu puasa ngan ukur ngamenangkeun naon katur haus, lapar katanya. Itu pantas. Jadi ai puasa syariat mah dibatasi sabulan aya waktu-waktu ai puasa tarekat mah karena syariat tarekat hakikat marifat gitu nya. Ai puasa tarekat mah saumur hirup puasa nahan teh. Kenapa kalimat puasa teh nahan? Nahan tina emosi, nahan tina kesel, nahan bibir, kadang-kadang bohong, kuayana bohong mata ngaleungitkeun kana pahala puasa syariat. Kuayana ayana gibah nyareskeun ka gorengan batur mata ngaleungitkeun kana pahala puasa. Edanya seueur perkara-perkara mata ngaleungitkeun kana pahala-pahala puasa. Mata lamun mah ngalaksanakeun puasa ngan ukur syariat hungkul pantas kajadikeun saur Kangjeng Rasul loba jalma-jalma anu puasa hasilna ngan ukur lapar jeung dahaga. Da meureunnan jerona mah teu puasa, teu nahan batiniah teh, batinna teu nahan. Jeung aya oge cenah anu puasa anu puasa tapi manehna buka. Loba nu puasa buka tapi puasa. Kumaha maksudna? Maksudna kieu. Loba anu puasa tapi buka. Katanya. Terus loba oge nu buka tapi puasa. Terus Kangjeng Rasul dina kitab Sirul Asrar dina masalah bab puasa tarekat, syariat tarekat hakikat. Nah, Sirul Asrar gitu. Loba jalma nu puasa sabenerna mah teu puasa. Loba jalma nu teu puasa sabenerna mah teu keur puasa, cenah kitu lah. Kumaha eta? Eta loba jalma nu puasa sabenerna teu puasa teh mah anu tadi. Anu keur meunang haus jeung dahaga. Saur Syekh Abdul Qadir Jailani dina kitab Sirul Asrar gitu kan. Da salah hadis Kangjeng Rasul nyarioskeun yen eta loba nyata batinna teu puasa. Ti beurang puasa syariat. Maghrib buka. Penting puasa teu? Henteu. Itu puasa syariat. Lamun puasa tarekat mah ti beurang puguh puasa. Nahan sakumaha biasana. Oge ti penting ya puasa. Naon puasana? Nyata dieu teh nahan bohong, nahan gibah, nahan segala rupa perkara ujub, ria, takabur, sombong itu ya. Sebab eta perkara mata ngaruksak kana nilai-nilai
puasa. Kan hakikatnya puasa itu nahan. Gitu. Jadi jalma-jalma anu beteungna henteu puasa, penting ayeuna urang puasa teu? Henteu. Katanya. Eta. Jalma-jalma anu ti penting atawa anu beteungna henteu puasa, tapi pikeun puasa anu tarekat mah tetep manehna ngajaga awak, ngajaga perkara tina pagawean-pagawean anu tercela, anu goreng. Jadi kasih puasa keneh. Gitu. Jadi puasa tarekat mah seumur hirup. Teu aya batasanana. Lebaran aja lah, mereka ketemu Allah di akhirat. Kabungan teh. Gitu. Ai puasa syariat mah aya batasan. Gitu. Mata saur Kangjeng Rasul, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa teh keur kaula cenah. Jeung kaula anu rek males nanti. Ya. Mata kan ulama-ulama anu ahli-ahli tasawuf ahli tarekat pentingna ge nyaan ngaraksana teh. Ayo urang mah ngajaga teh ngan tibur ngajaga dahar nginum ngajaga perkara mata kabatalkeun puasa kitu. Gua penting mah makpak. Da kaasupkeun kana puasa batiniah lamun urang teu nyipta-nyipta dahareun. Ayo urang mah karek jam 7 isu-isu geus kabayang buka hayang jeung anu. Wah, nepi ka diikhtiar kan gitu. Jadi urang mah nah hese. Tah anu ahli-ahli tarekat ahli tasawuf anu nya mah teu sugan kumaha disadiakeun anu disuguhkeun anu. Ketika ditanya gecek mau jadi pamajikan rek buka jeung naon we nu aya. Itu ahli-ahli mah gitu hebat. Ayo urang jeung hayang jeung ieu. Mun mere duitna teh. Hayang jeung ieu. Ieu hayang jeung anu bari jeung teu mere duitna tuh. Cari gunung. Kacau. Hirup. Eta. Maka kan aya hadis Kanjeng Rasul lisoimi parhatun indal iftori wa parhatun inda ru'tihi. Eta. Lisoimi pikeun jalma nu puasa katanya. Parhatani bakal menang kalimatan, maka bakal menang panikmatan. Parhatun indal iftori kahiji kabungah nya parhatun ka menang kabungahan. Parhatun indal iftori kahiji menang kabungah dina waktu buka. Lisoimi pikeun jalma nu puasa parhatani pikeun jalma nu puasa bakal diberi 2 kabungah. Parhatun indal iftori kahiji kabungah dina waktu buka. Bunga teh orang buka puasa. Bunga. Ngomong ke lebaran. Parhatan inda ru'yatihi. Itu. Kabung kedua di bunga dina waktu ninggalina ka Gusti Allah. Tah dina palebay ieu. Nu dimaksud buka urang mah puasa syariat maghrib. Gitu. Kadua kabungahna teh dina waktu ke lebaran. Buahna puasa syariat mah. Keur nu puasa dibere 2 kabungah. Keur nu pukur puasa syariat 2 kabungah teh naon? Kahiji kabungah dina waktu buka maghrib, kadua kabungah dina waktu lebaran. 2 kabungah buat lebaran puasa, 2 kabungah bebas udut teh poe. Eta mah bebas lebaran. Itu wallahu alam itu mah. Itu syariat. Mana tak tarekat? Itu 2 kabungah di dinya teh lain eta. Katanya 2 kabungah di dinya teh. Jadi anu dimaksud 2 kabungah teh nyata dina waktu buka mata puguhnya kabungah nganu kaduana ieu dina waktu mungkin tinggal di akhirat. Ru'yatihi. Ari nurutkeun syariat mah kalimat ru'yatihi dina waktu bulan puasa teh ninggal hilal rek puasa jeung rek lebaran. Ai ru'yatihi nurutkeun ahli batin ya mah ninggalna ka Gusti Allah mungkin dipapareun kautamaan kusir di surga. Gitu. Kata kautamaan kabungahna teh gitu. Jadi syariat
Itu bunga ku baena buka itu bunga maghrib ayeuna bunga dina waktu lebaran ayeuna nurutkeun tarekat kabungah kabahagiaan pertamanya tadi lebetna ka maot asup ka surga sok kadua kabungahna teh naon ninggalna ka Gusti Allah kusir lain ku panon ieu sir rasa itu saya Abdul Qadir Jailani dina kitab Sirrul Asrar mata diraksa segala rupa perkara kesalna amokna ujub ria takabur sombong gibah ngagorengkeun batur ngomongkeun kagorengan batur itu diraksa sampai itu perkara nu mata ngabatalkeun ngaleungitkeun kana pahala puasa nu sabenerna gitu. Esenya pengaturan mata urang ngaku lah dosa mungkul lah tong boga anggapan orang suci nah puasa mungkul ge can sajana kumaha cek hakikat puasa hakikatnya tenan ngajaga hate pan suut puasa teh nahan puasa teh suut hakikat mah naon suruh saya Abdul Qadir kita Sirrul Asrar puasa hakikat wa amma saumu hakikat jeung anapun ari puasa hakikat bahwa imsakul bahwa di mimma siwallahi ta'ala wa imsaku an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala itu saya Abdul Qadir puasa hakikat wa ma saumu hakikat jeung anapun ari puasa hakikat bahwa jeung ari puasa hakikat imsakul bahwa di nya tenang ngajaga na hate tina salianti ka Allah siwa mimma siwallahi ta'ala mimma tina perkara siwallahi salianti Gusti Allah ta'ala wa imsaku an mahabbati jeung ngajagana hate urang supaya henteu mika cinta ka salianti Allah gitu. Wa imsaku an mahabbati musyahadati ghairillah mika cinta musyahadah jadi ngajaga ghairillahi ta'ala supaya henteu mantang kasalahan dia Allah. Ayo orang mengingatkan baju lebaran. Orang mau gitu. Mata tapi kompan cek puasa cek ahli hakikat begitu. Iya dina kitab Sirrul Asrar nya Sirrul Asrar teh karyanya si Abdul Qadir Jailani. Si Abdul Qadir Jailani wa ma saumu hakikatin bahwa imsakul bahwa itu bima siwa lillahi ta'ala. Wa ma imsaku an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala. Puasa hakikat eta nyata naon ngajaga hate urang dijaga tina perkara-perkara salianti Allah. Kaji kaduana ngajaga hate tina perkara ulah mikaresep ka salianti ulah mikar dijaga resep mika cinta ka Gusti Allah. Gitu. Lamun urang cinta ka awewe pasti segala rupa kahayang awewe diturut mah. Lah Asep aya awewe Asep belaan kumaha cek paribasa teu bisa naik kalapa ieu ka bogoh hayang dewega naik atuh walaupun turun milu jeung kalapa gitu. Belum beda. Ku sabab naon? Eta. Nah, ai kalau pas cinta kalau itu takwa Allah. Nah, itu orang-orang hakikat gitu. Mata kurang mah tuh syariat atau gitu bisa orang mah. Komo hakikat, rekat. Jadi orang tuh bisa sangat. Ngan atuh ari aya ilmu mah atuh salit-salit kitanya orang diajar antara ngadeungeun cek kita Sirrul Asrar kieu. Gitu kan atuh. Ayeuna tos mantep pak seumur hirup, atuh urang suka sapoe. Asal aya we gitu. Karena diajar kan. Tah taksar Gusti Allah ya. Qala Allah taala al insanu siwal wa ana sirahu. Terus dina hadis kursi. Naon hadis kursi teh? Wahyu Allah anu henteu tertulis dina Al-Qur'an. Kan wahyu Allah ditertulis dina Al-Qur'an. Tapi sebut hadis kursi mah wahyu Allah anu henteu tertulis dina Al-Qur'an. Nyata al insanu siwal siron wa ana sirahu.
ari manusia cenah aya jalma rahasia kuring jeung kuring rahasia manehna cenah kitu. Jadi teu bisa leupas. Gitu. Ya dina hate teh itu orang-orang hakikat itu langsung nikmat cenah gitu. Ya cerita-cerita ulama anu tos mantep makom ibadah tos luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Sabab naon? Sir. Naon sir teh? Rasa. Itu di mana? Pasiru minurillahi ta'ala. Fala yamil ila ghairillahi ta'ala. Walaysa lahu siwallahi ta'ala. Ghairillahi ta'ala. Fasadda saumul haqiqatun falahu qada'u saumihi wa huwa ayyarzi'a illa mahabbati. Wala Allah ta'ala fi dunya wal akhirah. Sir eta ti Gusti Allah. Maka jalma-jalma anu tingkatanana itu anu cenderung ka Gusti atau cenderung ka salian ti Allah itu moal menangkannya Gusti Allah. Tah aya rasa cinta. Anu na hatena aya nu sejen, serek mikanya ka Allah nanti ka mana kitu. Mantap. Jalma anu bener-bener cinta ka Allah mah berarti hatena geus mantap. Ya contoh tadi we heula. Asep boga ka bogo. Bogo ka we cinta ka eta we. Aya kahayang pasti berusaha. Pasti berusaha cek pare basana. Cenah ieu siap kuota, da belan nganyuk heula eta. Urang ngecek hate mah, urang teh boga tapi demi manehna diusahakeun. Gitu nya. Itu aya rasa cinta gitu. Perjuanganana jeung pengorbananana teh. Ayeuna urang aya cinta ka Allah teh. Gitu we. Lamun aya rasa cinta ka Allah, kumaha perjuangan urang? Kumaha pengorbanan urang? Ku Allah dipenta waktu atuh lah. Gitu. Nya. Nah, seperti itu. Tah eta. Dan lah tong jero-jero teh lah ieu mah sekilas ya. Masalah eta mah. Sumber eta anu dicarioskeun teh sumber teh kitab Sirul Asrar. Teu pake Al-Khair. Alhamdulillah, man. Saengse. Mohon alhamdulillah. Sekilas ya, Pak. Pilih lieur. Gitu. Malahnya bapak batuk mah. Bisa ya taruh skenan. Salah puasa, masalah kita lah ngobrol deh, we. Geura ngagaleun heula Pak Asep kitab ukudna. Mohon man kada ngagaleun heula ya. Toko muka man. Tokoan gua muka. Nyinge orang ngawitan anjing mah sareng ukud. Mohon. Ukud ge masih ukud teh karya Syekh Nawawi. Sok rada sing syariah ari mukaan Sirul Asrar teh tuh. Nuhun. Aya dina pasal ke-17 dina kitab Sirul Asrar masalah puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Beda ari karya bedanya karena rasana teh. Coba lamun orang nyen buku, wah nyerap kana rasa teh.
bahkan kurang sorangan kita kapake catatan orang teh kumaha batur gitu kan orang bukan hatena orang masih kan awet-awet lah. Lajen kapake catatan orang mah sehari tahun. Ri eta pamakruhan dina ieu dina puasa. Anu puasa sareat weh. Nya mode pamakruhan mode nu makruh jalur oge gitu nu dimakruhkan model ayeuna sahur jam 11 model 11 makruh teh disunatkeun hayu. Seueur kadang orang sok sedep pidamel. Teh tiasa nyarios teh saha abdi ge midamel keneh apa kana pamakruhan mah. Soalna saur-saur pun guru ulah nyaritakeun hiji perkara anu mana eta kesalahan, urang sok dipigawe gitu. Moal apal cenah. Atek sahur jam 1 ke jam 2. Lep teh gugah we subuh. Da upami ayeuna beres ngariung jam 2. Misalkan teu peureum kayak batal peureum gugah jam 4. Wah, hese digeingkeun teh. Mentak mending sahur heula. Kadang-kadang abdi gitu. Mentak aya nu naroskeun teh kumaha cenah eta makruh. Eta sunat aya mah nu wajib heula nu pokok heula kuat henteu. Duh cenah hese. Tahkeun heke ceng teh nu eta mah heula. Gitu. Seperti ayeuna nu wajib naon nu puasa teh itu ngaraksa. Ayeuna dina obrolanana, dina pandangan mata, dina itu ieu. Eta ulah ceng teh kejar. Sebab orang bisi ngajadikeun makruh diraksa ari anu ngahalangan kana pahala puasa teh diraksa ceng teh gitu. Ya isayana mah anu ngahalangan kana pahala puasa dipidamel makruh oge dipida. Ulah makruh mah. Saya nama gitu ngan lamun teh mah antara makruh hukum makruh sareng anu ngahalangan kana nilai puasa ngautamakeun mana? Ngautamakeun nyingkahan anu ngahalangan kana nilai-nilai puasa diperhatikeun eta. Matak manfaat ageung bulan puasa bari di kaos. Kacang haris, kacang normalis. Kacang yuk kan? Ya, kacang yuk. Kacang. Da sahur nu Arabik mah model bulan puasanya nu di saum gitu. Emut ngumpul. Upami tas taraweh, nungguan tas taraweh, nungguan ngawas. Ngawas teh wangi ngobrol. Di geleunang teh kunajan guru. Tosok loba ngawangkong cenah. Ti dosaeun hungkung ngawangkong mending ge motolaah gitu. Jadi kadang-kadang ngobrol-ngobrol oge. Jadi ai sanes ngobrolkeun agama mah biasa jadi pahala urang teh ngurangan. Sebab sok kaselapan tina obrolannya aya naon teh teh. Itu. Kadang-kadang nembongkeun kesombongan diri atau naonnya kita penyakit eta antara orang ngobrol sareng misalnya kecuali orang ngobrolkeun masalah agama mutlak eta mah. Ieu mah dina raraga ngobrol nu nya kayak itu kade lah kongres lah.
Mata kok ayana pengawasan gitu teh. Biasanya ngobrol, kadang di pos ngobrol ya gitu teh kan awasnya itu iya. Jadi ku ayana pengawasan gitu jadi karasa eta teh kajaga. Jadi teu seueur ngobrol nu teu paruguh. Wih, dari Sama panginten kurang tadi teu tiasa ngarasa. Ngarasa si saung teh. Kuat nahan dahar, nahan minum, mata ngabatalkeun itu. Tapi pasti wangi atawa ti siang kene teu kuat dina waktu makan. Kayak hiji jika nu dendam dina buka teh nafsu. Kadua dina syahwat hoyong ieu gitu kan. Gitu. Ya katilu kadang-kadang dina waktu na buka teh emosi tehnya nya emosi karena sangu nafsu gitu. Ageng. Dan teh sesah kan ngaraksana teh. Mana sakadahna mah biasa we. Tuang biasa lah kadarna itu ya. Ya mah mungkin teh anjing teh tuang pas buka teh habak teh. bade naros teh. Tadi kan perkawis kebul tipungnya panginten. Tah aku mau upami Mohon. kapereupeun tadi asa abdi kirang nyimak. Pami kapereupeunanku ku reungit misalkannya Lain man? kenapa pami kapereumpeunan misalkan ku sireum lah gitu. Dugi ka soca teh bareuh. Beureum Mantan gitu. naon tah? Terus di tetesan ku ieu ku Nanaon. resto. Tah upami di tetesana mah tah Margi teu kiat ku teu kiatna. Karaos tiis teu. Opa aya sebagian kungsi ngadangu teh kieu lah upami ka di tetesan karaos tiis sok aya tiis kana ti koro. Matak batal upami teu mah cenah teu. Aya oge nu nyarioskeun teh mending keneh ngajagaana we teh kengeng cenah gitu. Pami tiis kana ti koroma henteu da panginten keluar deui terus harita oge gitu. Ya. Ya kantos kadang teh gitu. Aya Nah, oge nu nyebutkeun tetes takut perkara anu lebet batal gitu. Kan? tetes mata mah kadang-kadang sok pahit man, kadang-kadang karena iya upami kloram peniko tanya kloram peniko tetes mata tah. Pahit karena ieu teh karena tenggorokan teh asa nyeklak pahit teh. Kasapa tarawali? Mung duka upami tetesan terus tetesan teh entong ditanggarakeun gitu tah. Nah miring atau napi tangkubkeun gitu. Keluar deh ya Pak. Nah gitu. Ya. Dicurucutkeun deui gitu, Bang. Nah gitu ya. Tapi panginten Nyai ngadang mah dikeluarkeun deui mah teh sawi ya supaya nepi ka karios tiis cenah aya rasa kana ti koro tah eta. Eta. ke kantos ya. Pami aya rasa mah ngan panginten langkung apik mah engkeun we sawal kodohan gitu pangintennya. Itu hade bari nyawalah. Nah, gitu. Ya eta mah pan eta mah da dihajar teh ngalebetkeunana nya. Nya. Bakat ku atur. Reungit mah da teh. Iya, reungit mah da teh dihajar. Reungit mah eta sireum. Anjing bare janjian cenah sana Rahman. Bare silih ancam. Ku bubur.
Kubur. Tapi kapaksa adanya Pak. Hmm? Nya kapaksa. Kepaksa jadian. Sili acang kumaha, Pak. Nya pan tadi sana teu matak batas cenah ari anu poho anu bodoh anu dipaksa pan tadi teh nya. Jambatan gitu. Asal ulah Karena dia tempat kunyalira apa gitu depannya. Jangan kan bapak ngahuapan nabi tapi maksa kabarnya. Nah gitu. Urang rejeng mah kudu luan, urang rejeng kudu luan.